Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepung deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyaeta dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih, karangan Rudiansah ti Palihan Garut. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng semangat kasih mang anu nyandak dongengna. Atuh sumangga ngarah teu nyangklong ting kana waktu, sumangga urang lajengkeun deui ieu jejer carita dongeng Sunda Si Getih. Ayeuna tinggal bagian anu kalima. Atuh kitu kukieuna, ayo urang kawitan tumpak dungdung des. Harita katempo Eyang Tirta Jagat keur cumarita deui. Percaya atuh anaki, Eyang moal pati-pati rek masrahkeun hiji barang pusaka ka hidep. Lamun hidepna tacan keneh katempo bisa dipercaya ku Eyang. Ari palebah ilmu mah Eyang oge geus percaya pisan ka hidep teh geulis. Tapi ngan ukur hiji pamenta teh Eyang ayeuna geulis. Cekal hiji perkara anu istiqomah. Ulah rek pindah pilumpangan mangsa nyorang kahirupan. Sarta terus lalakon amal hade tong petot. Lobakeun tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Ulah rek ngalakukeun kajahatan di mana bae jeung iraha bae. Sabab ku Eyang oge moal dimeunangkeun komo ku agama mah katut pangeran. Hal anu kitu mah dilarang, dipahing jeung diharamkeun pisan geulis. Katambah lamun maseug hidup geus ngamilik pusaka naga geni ti Eyang, sarta hidup ngalakukeun kasalahan atawa dipake kana jalan untuk bener, tan wande pusaka keris naga geni bakal kabur balik deui ka Eyang. Kitu tah anaki geulis kumaha sanggup ngalaksanakeun amanat Eyang. Sekarwati harita nembalan. Insyaallah Eyang, upami memang Eyang leres percanten ka abdi, mangga wae Eyang. Keris pusaka naga geni ku abdi bari ditampi kalawan disarengan ku mana anu bingah kacida Eyang. Tah kitu atuh murid Eyang mah najan pangawakan awe oge tetep kudu gede hate. Buleud patekadan anu hade ulah arek dianggap lemah jeung ulah hayang dianggap lemah ku kaum lalaki. Kitu tah geulis. Muhun Eyang, piwejang Eyang baris di estokeun pisan ku diri abdi Eyang. Atuh geus kitu mah harita Eyang Tirta Jagat ngasongkeun keris naga geni dipasrahkeun ka Sekarwati ku Eyang Tirta Jagat. Jeung kaayaan eta keris teh memang ngabogaan kaistimewaan anu luar biasa. Sabab dina perahna eta keris teh katembong aya 3 permata warna biru pating gurilap, mata kataji pikeun jalma anu nempona. Eta keris panjangna kurang leuwih 2 jengkal. Warnana warna emas perak, bari seukeut katempona mah eta keris teh. Tuluy di warangkaan, satuluyna eta keris teh dibungkus ku boeh warna bodas. Sok geura temaan geulis. Ieu pusaka keris naga geni teh. Nya sumuhun Eyang. Keris pusaka naga geni ditampi ku abdi Eyang. Insyaallah abdi tiasa ngamanfaatkeunana Eyang.
pasti kudu bisa ngamanfaatkeunana atuh geulis. Jeung syukur we eyang ayeuna bagja pisan geulis. Dumeh eyang ayeuna geus bisa nitipkeun hiji barang pusaka ka hideep. Kalawan lancar hideep geus lulus jadi murid tunggal eyang. Anu husu dina sajeroning latihan neuleuman kana sagarupa ilmu-ilmu eyang. Eyang reueus tur bagja moga murid kawas hideep geulis. Eyang percaya hideep bisa ngajagana eta keris pusaka. Jeung ka Hade Sekarwati oge Kartiwa kudu bisa silih PHP-keun diri. Kudu siga antara dulur jeung dulur teh sing bisa ngajaga, silih bantu dina mangsa urang meunang kasusah. Sok ayeuna mah bral anaking gra mariang ka itu. Punten-punten wae lain eyang geus ngusir embung lila kacicingan ku hideep duaan. Tapi memang hideep duaan ti kiwari geus ngabogaan tugas anu penting anu kudu dibereskeun ku hideep duaan ayeuna geulis Kasep. Mohon eyang abdi duaan sajab pamit wae eyang. Sareng titip eyang oge sing tiasa ngajagi diri eyang. Abdi duaan sareng Sekarwati demi harap eyang ayeuna kacilakaan. Amin amin. Nya kitu deui atuh sabalikna jalu hideep duaan oge sing lungsur langsar, sing lancar dina sagarupa anu jadi urusan hideep duaan Kasep geulis. Satiap masalah sing bisa kaungkulan ku hideep duaan kalawan gampang. Jeung ka Hade poho ngalakonan anu sapoe 17 rakaat nyaeta salat 5 waktu ulah kaliwat. Sabab eta koncina ayeuna loba jalma anu ngangkut jeung anu manggul barang-barang berat pare sakintal 2 kintal kaangkat, tapi ngangkatkeun leungeun ngucapkeun kalimah Allahu Akbar geus teu kadarugaeun. Hese ngaistiqomahkeun ngalaksanakeun salat anu 5 waktu teh geulis Kasep. Ngan tapi sok sanajan hese jeung berat kacida hideep duaan mah kudu bisa ngaistiqomahkeun jeung ngadawamkeunana kitu tah Kasep. Mohon eyang setiap kewajiban tangtos ku abdi duaan baris dilakonan eyang. Sareng satiap piwejang teh eyang pituah papatah anu disanggakeun ka abdi duaan baris ditumutkeun ku abdi eyang. Syukur atuh lamun kitu mah Kasep. Eyang beuki reueus nempona oge lamun nya si Kasep bisa tetep cicing dina jalan jeung dina jalur anu dipikarido ku dat anu murbehing ieu alam. Atuh geus kitu mah Kartiwa jeung Sekarwati harita amitan bari neuteup kana pamenteuna eyang Tirta Jagat. Anu mana eyang Tirta Jagat anu cenah arek tuluy tapa di eta patempatan anu nelahna nyaeta di Guha Batu Numpuk. Katempo ku Kartiwa jeung ku Sekarwati kayaan eyang Tirta Jagat teh salirana mungguh bersih raraina cahayaan, nganggo raksukana jubah warna bodas, rambutna katutupan kulawon bodas anu dibendokeun kana mastakana. Satuluyna Kartiwa jeung Sekarwati manehanana pamitan. Sanggeus amitan terus lumampah mapai-mapai jalan satapak, anjog ka lembur, keluar lembur, asup lembur, anjog deui ka pilemburan. Kitu jeung kitu we. Harita kaayanana Kartiwa jeung Sekarwati keur mapai-mapai sisi pilemburan pikeun terus nuturkeun kreteg hate jeung nuturkeun indung suku ka mana loyogna marehanana lumampah. Nalika keur anteng-anteng lumampah
Jol kadenge harita Sekarwati Cumarita ditujukan ka Kartiwa. Tingali itu gerak Kang, dibedituan lembur siga aya karamean Kang. Da gening itu jalma menilo bakitu ngagarimbung siga nama aya nuker debus siga Kang tuh. Cek Sekarwati nuduhkeun ka hiji tempat anu aya di tengah pilemburan. Anu memang di eta tempat teh loba pisan jalma ngalingkung ngareob lobaan di tegalan anu lega. Teu kolot teu budak, teu awewe teu lalaki, keur ngarogrog kana hiji pintonan anu memang nyata narik kana perhatian jeung rame pikeun di lalajowanan. Tur anu boga acarana teh kabeneran we eta teh urang Cina ngaranna teh nyaeta Sibah Cingkai. Sibah Cingkai teh ahli dina ilmu debus, ilmu sihir, katut ilmu sulap. Kadengi harita si Babah Cingkai keur Cumarita kalawan make bahasa Cina tangtuna oge. Hayya. Oe ayeuna alek nemongkeun deui ilmu oe anu hebat oh. Oe elek nyabet anak oe beheungna sina buntung ha. Tapi tingali anak oe engke bakal hilup kene moal pae ha. Beheungna bakal nyambung deui ha. Kitu ceuk si Babah Cingkai rek nemongkeun deui ilmu ahengna ka pangeussi pilemburan anu lalajo di eta patempatan ku cara rek nyabet beheung anak lalakina anu sarua ngiluan kana eta debus. Bahasa Cinana si Babah Cingkai teh campur aduk antara bahasa Indonesia, bahasa Cina jeung bahasa Sunda. Tah paramiarsa sadayana di dieu nya urang ge kudu bisa make jeung ngomong bahasa batur khususna bahasa asing. Nalahan mamang oge kaleresan tiasa ari bahasa Cina mah. Bahasa Cinana can berang can siang, berang saeutik carang cang tihang, domba lepas cing wang cang cang, kuntu ompong tong tuang cangkang muncang. Tah gitu pamiarsanya. Urang kudu diajar tanya. Akur tah sore manuk oge meuni recet ngilu diajar bahasa Cina gitu nya. Warga pangeussi pilemburan anu keur lalajo rupa-rupa harita teh kaayaanana. Aya anu resep nempokeun we. Bari pating birigidig gilaeun lamun geus nempo atraksina si Babah Cingkai. Lamun keur ngagunakeun pakarang seukeut atawa keur ngahuapkeun seuneu ruhak panas. Aya oge anu lalajo teh biasa-biasa wae, malah pogot nempokeun lantaran resep jeung panasaran. Kadengi harita pada Cumarita anu keur lalajo teh. Edun euy, nyaeta urang aseng teh jagoan kitunya hebat euy ilmuna kata Haji dewek mah euy. Oh, ngan anu kitu mah sigana ilmu rawarontek deui nya. Jalma disabat beheungna tapi anggar hirup kene persis ilmu setan jiga nama ieu mah euy. Hus. Kade euy. Ulah sok-sok tahu. Ila ing masok nyawanan. Bisi kadenge keh ku si Abah Cingkaina. Ngadon ngambek ka urang kete euy. Pedah ilmu disebut ilmu setan. Hehe. Urang mah cek batur kitu ge euy. Kitu pating Cumaritana pada ngarobrol jeung baturna eta nu lalajo teh. Babah Cingkai kadeng harita Cumarita deui. Hayya. Kabalalea anu kelalajo tempokeun ieu gelaha. Sakedeung deui anak oe bakal disabet beheungna ku bedog seukeut oe ha. Mana keplokna tu mana sok keplokan heula ha. Babah Cingkai nita keprok kanu lalajo ngaraluwi semangat merenya jeung pogot anu rek debusna. Anu lalajo atuh ger harita teh keprok bariting jorowok patarik-tarik nya hebat terus Babah Cingkai hidup Babah Cingkai jago sakti euy. Itu pating jorowokna lalajo anu keur lalajo teh. Tur sanggeus yakin mah ilmuna geus nyerep geus mapatkeun jampe pamake ilmu teh nemu sima aing sima maung aing
aing kasih maku mau ngelumpat aing lari mau tijali ke aing seuri ahong harita si babah cingkai teu asa-asa deui terus nyabetkeun bedog sekeutna kana beheung anu jadi anakna anu keur ngagoler nangkarak dina luhur batu bari panonna ditutupan ku kain hideung sangkan ulah sina nempo set ces cek gelencang harita sirah anakna babah cingkai kiwari terus kagelenceng sasapatna pisan disabat ku bedogna babah cingkai harita teh tapi aneh sok sanajan disabat nepi ka ngagelenceng sirah anakna babah cingkai teu sugan ngagorowok nya kitu deui henteu ngagewor ngaluarkeun getih tina tempat panyabetanana malah awak anakna anu geus eueuh sirahan teh terus cengkat nangtung tuluy lelempangan di tengah-tengah eta tegalan ngurelingan ka jalma-jalma nu keur lalajo sarta nyokot sirahna terus dikekelek jeung dijingjing dibawa lelempangan di tengah-tengah eta tegalan atuh nempok kitu mah anu lalajo teh aya oge anu tuluy malabur lumpat lantaran soakeun ningali jalma hirup eueuh sirahan mah disangkana kadang setengah siluman anu kitu teh ceuk anu lalajo tah euy lamun ieu kakarak hedet euy bener resep dewek mah euy nempona oge matak pogot ieu heuh ngan eta we nya euy anu borangan makot kalabur kitu nya sarieuneun meureun heueuh tuh tingali tuh antepkeun lah anu kalabur mulai tingalikeun tuh tempoena mah tuh tingali tuh itu tingali tuh naon adi lain itu tingali sirahna ditempalkeun deui euy ditapelkeun deui kana beheungna tuh nyambung deui euy cing kira-kira rapat deui moal nya eta nya eta sirahna ngahiji deui moal kitu nya awakna bakal nyambung deui geura euy ceuk dewek mah euy tampo we geura harita anu keur lalajo pada pating kecewis pada baturna anu lalajo teu daek jempe harita teh ngagalecok ngomong jeung pada baturna bari titeupanna masing-masing terus museur deui ka tengah lapangan sabab harita anakna babah cingkai nyambungkeun deui sirahna kana beheungna sorangan make ilmu tantuna oge diusap ku dua dampal leungeunna tetela nya eta sirah jeung beheungna nyambung deui teu sakara-kara eueuh tapak cecel eueuh tapak bocel lita rapat seperti ti awalna atuh harita nu lalajo oge terus kaleprok deui kot kaleuwih tarik minuhan eta patempatan hebat euy hebat ceuk anu lalajo pating jorowok nyebut hebat hanya oe jeung anak oe balusang geus nemongkeun deui ilmu anu hebat hayya kumaha anu sajena masih penasaran pengen lihat itu ilmu oe punya ceuk babah cingkai bari lunggak lingeuk sirahna siga anu gumasep sedengkeun ari anakna mah teu loba ngomong ukur nyeh seuri bari manggut kanu lalajo babah cingkai bisa tuh lamun maruhak anu panas di dahar di kunyah di hum kuring hayang nempo euy atraksi samodel kitu nya babah kuring oge penasaran sok kira-kira babah bisa moal jeung kaduruk moal eta kira-kira letah bah coba atuh bah temongkeun deui ilmu-ilmu sejenna tuh ceuk anu lalajo pating jorowok menta sangkan babah cingkai nemongkeun deui ilmu anu sejenna hanya oe ditantang makan seuneu itu mah gampang atuh pikeun oe duh nyaan euy si babah cingkai mah sagala sanggup sagala siap nyaan hebat ilmuna kitu ceuk anu lajo pada muji ka babah cingkai kabeh oge para warga anu keur lajo pon kitu deui babah cingkai jeung anakna anu keur atraksi
memang taya nu apaleun lamun mah di luhur tatangkalan tita tadi kene aya aki-aki kolot keur diuk si dengdang dina hiji dahan keur ngawaskeun ka handap ka tengah tegalan lega anu dipake debus ku si babah cingkai. Tapi salianti eta oge eta aki-aki kolot teh keur diawaskeun ku Kartiwa katut ku Sekarwati anu sarua keur milu lalajo anu keur milu lalajo patukangna misah tempat. Kadengi harita Kartiwa cumarita lalaunan ditujukeun ka Sekarwati. Sekarwati katempo tuh itu saha di luhur tangkal aki-aki bangun aya niat jahil ieu mah kanu keur main debus. Nya Kang puguh katingali ku abdi oge eta aki-aki anu keur diuk dina tatangkalan teh bangun anu boga niat goreng Kang kanu keur atraksi warah gerakang lah tong diantepkeun tuman. Ulah waka Tuwati kalem heula kalem urang ulah waka gagabah ulah waka nyerikeun aya tempuh heula we eta jalma niatna rek naon tah mata kalajo luhureun tangkal engke lamun geus puguh mah eta aki-aki bisi ngalungkeun dangdaunan atawa regang awi garing ka handap gancang tada kurang tah ieu akang geus nyekel regang awi garing ye kari tinggal alungkeun we dipake ngahalangan karena tindakan eta aki-aki lamun mah memang nya eta aki-aki aya niat jahil ka si babah cingkai katut anakna kitu tah Wati. Nya Kang Wati mah nuturkeun we kumaha Kang jeung kumaha saena. Sedengkeun aki-aki anu keur diomongkeunana mah harita manehana keur ngagerendeng ngomong sorangan ngagalecok dina jero hatena bari anteng ngawaskeun ka handap ka tengah tegalan. Si babah cingkai jeung anakna kudu diwarah ku aing ieu mah. Dewek memang teresep euy. Aya jalma tukang pamer ilmu teh. Ceuk eta aki-aki anu make baju sing sarua bodas awakna begang diuk dina hiji dahan tatangkalan bangun anu tumaninahna keranan katempona. Leungeun katuhuna tuluy ngadudut dangdaunan 2 lamar bari terus diciduhan 2 kali kumanehanana bari kunyam-kunyam si maing si mamaung aing kasima ku maung lumpat aing lari maung tijali ke aing seuri ha kacerot sok sia ulah kaget lamun si laing duaan ayeuna bakal ngarasa panas waktu ngabaheum eta ruhak sabab lamun ieu dangdaunan anu diciduhan ku dewek antal kana eta ruhak mangka ilmu si laing duaan bakal camal deuleu. Ceuk galecokna si aki anu memang boga hate julid ka babah cingkai anu harita katempo babah cingkai geus nyiapkeun sagarupana seuneu ruhak awi anu memang meunang meuleum kot ka burahay dicekal ku babah cingkai anakna oge nyekel hiji sewang pau kadengi babah cingkai cumarita deui hayya hadirin anu hadil gelas siap-siap ha oe ayeuna elek makan ieu ruhak anu panas ha coba lihatkeun ku pala hadirin ha tingalikeun oe jeung anak oe rek ada ruhak ha babah cingkai jeung anakna lebeng we teu apaleun teu ieu sadar mangsa ti luhur tatangkalan harita aya anu nyuruwuk 2 dangdaunan rek nembrag kana ruhak seuneu samemeh eta ruhak bener-bener rek asup kana bahamna babah cingkai jeung anakna tapi ngan untung Kartiwa rikat ngabaledogeun rangrang awi pikeun megat lajuna dangdaunan anu harita terus nyuruwuk ka handap siut wush serem regang awi anu dibaledogeun ku Kartiwa harita hasil megat lajuna dangdaunan anu nyuruwuk ka handap sakaligus kabawa nancreb atawa katiir dina hiji dahan tatangkalan. Atuh aki-aki anu keur sidengdang teh jadi kageteun bari culang cileung bangun ruas luak liuk bangun aya nu diteangan kumanehanana sabab tindakanana bet aya anu ngahalangan kurang ajar
Saha cenah jalmana jeung mangklukna anu ngahalangan kana tindakan dewek teh. Sigana mah dua bebenyit tuh mangkluk itu tuh jigana mah tuh. Hayang didodet ku aing si koplok teh. Ceuk si Aki bari terus mencerong ka Kartiwa. Katut Sekarwati jalma anu dicuriga ku manehanana anu geus ngagagalkeun kana tindakanana. Set jeleng. Jegeden. Sakilat si Aki ngagajeleng. Muru ka deuketna tempat Kartiwa jeung Sekarwati nangtung. Si Aki jirimna ngan sajorelat kiwari geus aya di handap. Bari tuluy pancuh nangtung hareupeun Kartiwa katu Sekarwati. Pok manehanana cumarita. Hei, budak ngora. Si lainnya anu tadi ngahalangan kana tindakan dewek teh. Hayang didodet ku dewek sia. Ceuk si Aki bari seuri nemongkeun gugusina nu geus eueuh huntuna. Kartiwa harita gancang ngajawab. Hampura Ki. Lain harti kuring rek lancang ka Aki. Tapi kuring mah memang niat rek ngabela ka jalma anu tadi rek dijairan ku Aki. Jeung saha atuh jenengan Aki teh sabenerna ieu teh? Nah bet tiasa aya di dieu. Celedek si laing sia. Celedek si laing mah euy. Dewek aya di dieu teh. Nya kumaha dewek we atuh. Dewek ngajailan si Sipit. Nya kumaha dewek? Nah habar si laing anu ngabelanana euy. Hah? Kapinaon si laing ka si Sipit teh ha? Kuring jeung manehna memang taya hubungan naon Ki euy. Tapi kuring ayeuna ngan sakadar rek nulungan we anu keur diancam bahaya ku si Aki. Ke. Ari Aki teh jenengan saha teh aya teh Ki? Coba garawaler Ki. Dan ilaing euy. Nepi ka wani nanyakeun ngaran dewek oge euy. Yeuh. Bisi Andika panasaran kana ngaran dewek. Ngaran dewek anu katelah nyata Bahlonjar deuleu euy. Ari si laing saha? Saha ilaing duaan? Bahlonjar malik tumanya. Oh, Bahlonjarnya jenengan teh. Atuh wanohkeun ngaran kuring mah katelah Kartiwa bah. Jeung ieu adik kuring katelahna Sekarwati. Bahlonjar katingali manehanana ngadon kerung bari ngahuleng jiga nu keur mikir. Asa kaingetan meureunan ku ayana saembara anu diembarkeun ku Raja Tumariswana. Sedengkeun babah Cingkai mah kadut anakna harita teh geus areuweuh di eta patempatan langsung kalabur. Bangun anu meunang kasoak jeung karuas. Malah warga anu tadina lalajo debus terus nyaling rai pindah tempat pikeun terus nyaksian kana kajadian anu saterusna. Kartiwanya dewek jadi asa kaingatan ku ayana saembara deuleu. Nya kitu. Si laing jalma anu keur disaembarakeun teh ha? Anu boga bedog sigeti. Ceuk Bahlonjar bari neuteub seukeut ka Kartiwa. Sekarwati kadenge harita anu cumarita. Lamun memangnya ieu Kang Kartiwa teh jalma anu keur disaembarakeun, tindakan Bahlonjar erek kumaha engke saterusna ha? Dewek tangtu jadi penasaran deuleu Sekarwati. Dewek jadi hayang ngajajal pangartina ieu lanceuk si laing teh. Hah? Kitu ge ari mampu meureun bah. Abah izin jajaten jeung lanceuk kuring. Nya sok wae, kuring mah puguh hayang nempo bah. Jeung hayang nyaho nepi ka mana kamampuan Abah. Bisa moal kira-kirana nya ngarepan lanceuk kuring bah. Tembal Sekarwati bari ngahaja nyaritana semu ngahampas jeung ngaleleceh ka Bahlonjar. Marukan dewek arek kapancing ka omongan ilaing Sekarwati. Dewek moal ambak deuleu najan dihina kumaha oge ku si laing Sekarwati. Sor Kartiwa. Geura tatan-tatan si laing pikeun silih uji pangarti jeung dewek euy. Layanan ka hayang dewek euy. Kumaha atunya bah? Kuring teh asa tuas ari kudu ngalawan kolot mah. Nya aki-aki seperti Abah. Montong loba ngomong si laing deuleu Kartiwa.
nya oge dewek kayan geus kolot kieu moal kudu guyang tanaga deuleu pikeun adu hareupan jeung si laing nya oge budak ngora danger we pangalaman mah jero keneh dewek deuleu sok geratatan si laing sia hiat. Bah Lonjar harita langsung ngawangun pasangan dina jurus-jurus anu ampuh nah. Kartiwa ngareret ka Sekarwati bari pok Cumarita mundur ka tukang sakedik Sekarwati ku akang kapaksa ieu Bah Lonjar teh kahayangna kudu dilayanan ku akang bisi tuluy panasaran sok geura mundur Sekarwati. Mohon mangga Kang, nanging kade Kang sing atos-atos sing waspada Kang. Mohon siap Sekarwati. Woi ngadon ngobrol si laing mah ditangtang ijen jajatan ku dewek teh ha sok Kartiwa gerak tembongkeun pangarti si laing teh sok gerak maju ceuk Bah Lonjar geus teu sabareun sigana mah manehanana hayang gerak dertaru ngalawan Kartiwa. Ngan tapi dina kayan keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seep Wadia Balad AT official keun atuh isu pageto insyaallah urang lajengkeun deui dongeng urang sadayana hayu ah.